jalma nu boga wudu mah diraksa cenah gitu. Boh misalkan teh dina keur perjalanan manehna terus maneh teh dina boga wudu gitu. Emang moal misalkan mainan dina takdir teh bakal tabrakan ngan ke dina tabrakan. Anak kusabab boga wudu teu parah teuing cenah gitu. Pan ieu nu ngaranna takdir teh nya geus dituliskeun dina Lauhil Mahfuz. Aya nu Lauhil Mahfuz, aya nu dina fi'il millah. Nah gitu. Arina fi'il millah mah kejadianana aya naon perkarana gitu, maneh tabrakan eta perkara kejadian. Perkarana. Tadi na Lauhil Mahfuz mah kejadianana gitu. Take dina misalkeun teh sinada jam 12 beurang katabrak entog misalkeun teh dina fi'il millahna. Ngan dina Lauhil Mahfuz da man teu kitu engkena teh gitu. Kusabab sinada teh misalkeun teh sedekah. Sinada saacan katabrak teh sedekah meunang hiji keterangan pan as-sedekah tu tatbaul bala. Didinya tabrakanna mah jadi ngan teu parah kusabab mainna sedekah tah eta di mana dina Lauhil Mahfuz eta mah kitu tah sinada teh katabrak entog anu tadina bakal nama paeh kusabab sedekah jadi teu paeh atau jadi teu parah gitu nu tadina bakal parah jadi teu parah kitu eta teh lain ngarobah takdirnya. Jadi nu ditulis takdir teh dina Lauhil Mahfuz eta bisa dirobah eta mah kumaha tergantung urangna sarila hirup dalam dunia. Lamun dina ma fi'il millah moal bisa dirobah sa model rizki, bagja, pati, cilaka, maut, jodoh eta moal bisa dirobah. Itu nyanadnya tah jalma nu boga wudu mah cenah bakal diraksa tina lebah nu kaskara itu teh. Nu katinggalina ieu kudu mah jelema teh paeh dina nalika tabrakan kieu teh sabab ningali dina misalkan tabrakan mobil ningali dina mobilna ge pecet gitu. Kusabab sinada boga wudu terus nate mayana samemeh naik mobil eta teh babacaan samemeh di pernah sedekah ngan henteu paeh mah ngasa ukur lumpuh misalkan nate eta teh geus ngurangan gitu. Sabab prasangka jelema bakal napa paeh tapi sadada teu teu maot gitu lain paeh nyaretnya. Jelema cenah aing teh sebut paeh teu maot. Qala sallallahu alaihi wasallam bahkan saur Kanjeng Rasul cenah gitu man tawaddoa ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanatin. Sing sajalmana nu wudu cenah kitu ala tuhrin kana rasa suci kutiba lahu asyru hasanatin cenah kitu maka bakal ditulis lahu pikeun itu siman asyru hasanatin naon 10 pirang-pirang kasayan. Dina sakali wudu manehna boga 10 pirang-pirang kasayan ada. Terus cenah kitu kasayan hukum maksudna teh qala Syekhul Hibni. Saur Imam Hibni cenah kitu man tawaddoa wuduan. Lamun aya hiji jelema nu wudu ngan sakali wudu we cenah kitu. Lituhrin karena rarek suci kutiba lahu asyru wuduatin bakal ditulis lahu pikeun itu siman asyru wuduatin kana 10 kali wudu gitu. Misalkeun ada sakali wudu teh meunang ganjaranna teh 10. Tah kusabab manehna misalkeun ganjaran wudu teh 10 misalkeun. Terus sinada teh wudu gitu. Karena arah-arah susuci wuduna teh gitu. Tadi dina niat manehna karena arah susuci eta ditulisna lain 10 ganjaranna teh tapi 100 gitu. Karti teh misalkan dina sekali wudu 10 ganjaranana cek keterangan misalkan nantinya lamun dimisilkeun sekali wudu teh 10. Nah da teh wudu dina wudu teh niat rek susuci ngaleungitkeun hadas leutik eta dituliskeun teh lain 10 lain sekali wudu lain 10 ganjaran sekali wudu tapi 10 wudu 100 ganjaran. Karti teh bingung sama orang. Karti teh sekali wudu ganjaranna 10 misalkeun nah da teh rek wudu we salat asar wudu sakali tah meureun dina wuduna teh niatna da teh rek ngaleungitkeun hadas leutik otomatis susuci tah nu dituliskeun teh ganjaran teh lain 10 ganjaranna teh tapi 100 sabab dihitungna teh 10 kali wudu gitu. Karti kudu 2 kali wae nya jelaskeunna loading cenah teh loba ting sare sore eta teh loba ting sare sore geunan geus sare-sore na mau loading teh kan geus dikurangan anu tadina sare ti jam 3
nama jam 5 misalkan. Mending kena jam 3 hudang jam 5 daripada jam 5 hudang jam 8 mah gitu. Nya teu magrib dasar teu isya. Tah eta lamun jalaman wuduna karena ararek susuj sedangkeun wa wudu bisa baimiatin hasanatin. Dina sakali wudu teh maneh teh boga 700 kasayan dikalikeun meunang ganjaran 10 kali wudu 700 dikali 100 sabaraha? Hah? 700 dikali 100 70.000 kasayan. Dina sakali wudu lamun urang rek ngaleungitkeun hadas leutik karena arah susuci we pokona mah gitu. Eta meunang ganjaran teh lamun 10 nya dina sakali wudu gitu. Ieu mah keur ngamisikeun tapi nu apal-apaan ganjaran sakali wudu sabaraha gitu. Tah lamun dimisikeun 10 eta sedengkeun ganjaran mah lipat-lipat gitu. Moal kahitung ku leungeun ari ngaran ganjaran mah gitu. Geus meunang 70.000 ganjaran. Ada eta teh ku sakali wudu da urang mah ngahaja di tiir. Kudu nama lamun sanajan rek dihijikeun ya misalkan magrib jeung isya. Wudu mah wudu we, kudu nama sabab boga ganjaran eta dirinya gitu. Sanajan can batal ge kudu nama gitu. Tajdidul wudu beda deui di ganjaran eta. Tajdidul wudu gitu. Ai tajdidul wudu teh nganyar-nganyar wudu gitu. Jadi si wudu teh dianyar-anyar gitu. Ai nu dianyar-anyar alus teu. Nya alus. Tong borning wudu kawin ge bisa tajdidun nikah lain nikah deui tapi tajdidun nikah ari nikah deui mah meureun jeung awewe nu sejen ari tajdidun nikah mah jeung awewe nu eta. Tapi dianyar kumaha eta syaratna ganti ulah mas kawin nya kudu diganti eta mah mas kawin. Misalkan baheula keur mimiti kawin ada teh mas kawin teh sacuil emas gitu. Kusaboben mah sukses itu nada terek tajdidun nikah tah aing mas kawinna 1 kilo misalkan teh gitu. Eta jadi ulah nu baheula mas kawinna tapi kudu anyar deui. Meunang teh tajdidun nikah meunang usaha ulah nya alus we. Tuh tong tajdidun nikah nada kawin deui hade ari mampu mah. Teu nya itu dah hayang kawin deui cenah kitu geus bawa ka majikan hiji ge nah hayang akad deui nya mantak naon jeung pamajikan nu eta ge bisa kene akad mah ngaranna tajdidun nikah kitu nganyar-nganyar kawin ada eta teh tah wudu bisa kos kitu wudu kudu pintar atuh jadi awewe mah yang akad deui itu cenah hayang ngalaman akad deui hayang ngalaman deg-degan yang hareupan mitoha misalkeun teh hayang ngarasaan eta deui nya mantak naon hayu jeung neng kawin deui gitu da bisa ngaranna tajdidun nikah nyameureun awalna meunang di mas kawin gitu. Da beda deui mas kawin atuh alus komodi mun baheula keur kawin susah. Mas kawinna misalkeun ngan sacuil emas gitu. Tah ieu mah di naon ditambahan jadi 1 kilo emas misalkeun nanti dang sabab geus beungar leuwih alus atuh. Leuwih alus kan. Aya batur mun sataun sakali tiap naon ngaranna teh teh boga 70.000 naon kasa lamun dina sakali wudu teh boga ganjaran 10 kitu eta mah hitungan logikanya teuing atuh ari hitungan Allah mah duka kos kumaha li anna aqalal mudhaifati sab'i mi'atin ziyadatin alal isril madhkuri bi qouli ta'ala tuh bahkan cenah gitu bisa leuwih tina hal anu 700 teh cenah gitu nah bet bisa leuwih cenah kitu sabab anut kana dawuhan Allah taala kumasar Allah manja abil hasanati cenah kitu palahu asyru amsalihah tuh bisa leuwih tina 70.000 teh sabab manehna meunang ganjaran di nyieun kasayan ku jalan wudu dilipat-lipat eta ku sakali wudu komo deui lamun wuduna teh nya subuh nya hujan nya udang sare nya tiris gitu nya kerek leup deui gitu langsung maena wudunya masakona aya mun eta mah naon hantun tundu kudu ngalawan tiris gitu tau penting tahajud gitu nyalain eta wuduna teh kana ararek salat sunah lain kana ararek salat wajib gitu kayak mulai teh nya leuwih alus deui masakona leuwih gede berarti leuwih gede ganjaranna gitu eta teh insyaallah kudu engko mah wudu mah ya di samping loba kana ganjaran nyaangkeun kana beungeut cenah ieu
jadi si wajah teh bercahaya ku jalan loba wudu nah ayeuna sinada katingalna poek-poek berarti jarang wudu eta yeuh poong karik misalkan ayeuna nada gitu meuli cuci muka nu mahal tapi tara wudu mah hese nad sabab nu ngaranna bodas belum tentu bercahaya gitu sabab nu bodas belum tentu bercahaya tah ieu bodas percaya teu saya kata iya bodas ya lamun dibawa ka nu poek bercahaya moal anu bercahaya mah sanajan warnana lain bodas ari bercahaya mah bisa nyangan batur gitu bawa ya si lampu ka nu poek anu listrikan atawa senter ka nu poek senterna misalkan warna hijau dibawa ka nu poek caang moal caang ayeuna lamun nulai anu teu bercahaya warnana bodas dibawa ka nu poek bercahaya moal contohna kieu ayeuna ieu lampu lain saberawat beureun ieu teh lampu teh kurang foto lampu cekrek fotona foto lampu dibawa eta foto lampu di kanu poekeun hurung moal eta lo naon si foto hurung moal hah hurung moal hurung ya ieu lampu keur hurung heeh dipoto kurang cekrek cuci kurang fotona jadi foto salembar lain eta si foto lampu bawa kurang kanu poek eta di nu poek bakal caang moal wah gitu padahal sarua lampu lain ngaranna lampu di fotona kercaang tapi dibawa ka nu poek eta foto lampu moal matak caang ala ihdal aqwali wal wudu hasanatun wa yudhaifu bi asyrati summa kullu wahidin min isi yudhaifu bi sab'ati payambagil mulazimatu ala hadza ajrun bahkan cenah kitu di tafsiran yeuh nu ngaranna wudu teh ayeuna nu disebut 10 teh tadi cenah kitu 10 700 kasayan teh eta teh bisa ngajadi loba kusabab ngalakukeun kusabab dina jero wudu teh aya sifat hasanah sifat kasayan berarti otomatis cenah kitu ala hadza ajrun azim ieu teh hiji ganjaran sangat ageung ku jalan wudu unggul can salatna can maca Qur'ana can wiridanana can ngajina pokona mah sesuatu bae anu berkaitanana jeung kudu wudu heula gitu anu disunahkeun wudu heula oge eta teh hiji ganjaran anu ageung wasahiyu jeung ayeuna nu salajengna nyaeta jalma anu berehan anu dermawan cenah gitu tah eta teh bakal dipikaresep ku Rasul terus anjeunna dipikabandu ku ieu mata jadi jalma teh kudu berehan nah berehan teh ulah kanu deukeut tungkul cik Imam Ghazali cenah gitu orang anu bager dibageuran ku urang eta teh hal biasa tapi lamun anu goreng ka urang anu jahat ka urang ku urang dibageuran teh eta hal nu luar biasa anu bager ku urang dibageuran eta mah hal biasa berarti urang balas budi gitu tapi lamun anu goreng ka urang nu ngajahatan ka urang ku urang dibageuran eta hal anu sangat luar biasa berarti aya di dinya teh akhlak Rasul mah teu anu bager ka Rasul unggul bagerna kasadayana oge bagerna dermawan bereh hati kadang urang mah ka jelema anu sok ngomongkeun urang anu sok goreng ka urang geus hoream ningali oge hoream acan nanya na oge gitu beruning nanya ningali geus hoream kadang urang kudu mikir ya kieu gitu ayeuna anu boga sehat saha Allah anu mere sehat Allah nu mere rezeki Allah nu mere bahagia Allah anu terang urang bakal maot iraha Allah nu gaduh surga jeung neraka Allah anu apaleun urang bakal asup ka surga atawa ka neraka nyata Allah kok urang mah loba keneh mikiran batur anu geuleuh ka urang daripada mikiran daripada ibadah ka Allah anu puguh sadaya nu aya di alam dunia teh kagungan Allah gitu. Emang urang ku jalan mikiran batur bakal menangkeun surga. Emangna ku jalan urang mikiran kagorengan batur hayang cara ngabales kana kagorengan batur bakal menangkeun surga. Salah eta tidinya teh urang masalah persepsi. Kuduna kumaha nya kitu teh tadi. Pikirkeun kumaha carana urang menang surga ieun surga teh kagungan Allah ku jalan ibadah teh meureun ka saha? Pikiran we kurang aya hayo. Sia eta teh geus ngomongkeun urang. Sia eta teh geus ngagogoreng. Urang ayo we dina ceuli teh kabayangna dina ceuli teh kadenge we ngagogoreng dina otak teh kumaha carana ngabales, kumaha carana balas dendam teh pikiran terus kurang.
Orang mikirna kadinya keneh berarti can aya di urang mah kitu rasa berehanana teh boroning bager ngahampura ge hese nah nu paling hese mah eta tah ngahampura gitu sabab mu naon anu paling goreng saluhureun Firaun gitu Firaun teh goreng lain tapi aya keneh leuwih gorengnya teh di Firaun teh saluhureun Firaun teh cek iblis teh cenah gitu anu paling goreng di naon saluhureun anjeun teh nyaeta hiji jalma anu teu ngahampura ka jalma nu geus menta hampura hareuy teh kan amaulana teh menta hampura ka si nada ku si nada teh teu dihampura kitu tah si nada teh gorengna teh leuwih-leuwih ti dilaknatna ge sarua keneh ngan eta teh leuwih goreng ti Firaun teh geus goreng nat tapi lamun nada teu ngahampura ka hiji jalma nu geus menta hampura ka nada kitu tah eta nada teh leuwih goreng tibatan Firaun kelarna ge berarti sarua teh nanti we lanatillah ieu nya anggar urang mah hese hirup dalam dunia mah teu bisa sosorangan geuning gitu ayeuna urang kumaha atuh carana supaya kitu ya urang carana lamun hayang bisa non henteu terpaku misalkan teh kana omongan batur hiji kudu fokus kieu we nah ka Bapak pernah nyontohkeun lain masjid misalkan teh Masjid Al-Ahya Masjid Agung nya terus nada teh dititah nguriling bari mah mau gelas kieu nya Hasanul khuluqi cenah kitu jeung anu salajengna nyaeta saeah alus itu akhlak teh akhlak mah pondasi bagi urang bab jelema berilmu tapi uhalakan nanaonan dibandingkeun jeung jalma anu bodoh tapi berakhlak darajatna leuwih luhur keneh jalma anu bodoh bari jeung berakhlak daripada seorang berilmu tapi teu boga akhlak sabab kan Rasul diutus ka alam dunya teh nyaeta rek ngaleres nyampurnakeun akhlakul karim euy gitu tamatnya tapi urang ngaji salembar deui nad ya setelah 1 tahun jalannya ngaji 1 tahun teu beres-beres gitu loba ting libur gitu bastul wajhi wa kuful adza wa badun nada wa qila cenah gitu wa hayatul nafsi tasdiru alal af'alil jamilatil aqlan wa syar'an ari nu maksud saya akhlak teh kumaha cenah gitu nyaeta nganggit pirang-pirang pagawean anu sae cenah kitu nganggit apa nganggit ngalakukeun pirang-pirang pagawean anu sae aklan munggu akal wa syar'an atau munggu cara cek akal alus cenah kitu atawa cek syara alus tak kurang dilakukan tanu kitu teh hasanul khuluqi saya akhlak kadang akhlak mah peureus sebab akhlak mah teu kudu akhlak lah ayeuna urang di nu ngaji mah tata krama apa tata krama pan urang teh meureun ti leutik geus diajarkeun lain tata krama ye kakolot kudu kieu kanu leuwih ngora kudu kieu kanu leuwih kolot kudu kieu ayeuna misalkan dina bahasa Sunda kakolot mah ulah dahar tapi neda misalkan kelin kakolot mah neda tuang gitu sih dina Sunda mah tah misalkan ka budak leutik ayeuna misalkan teh emam atau ka babaturan dahar gitu atau ka hewan nyatu atau ka entok lolodok misalkan teh masih kitu tah eta bahasa Sunda tata krama anu kitu teh gitu dina bahasa wae orang Sunda mah geus ditata ieu kanu saluhureun kudu kieu kanu sahandapeun kudu kieu urang mah sebagai orang Sunda gitu enak ku agama dikuatan nya teh aya hijipan ilmu nu ngaranna akhlak teh teh tata krama kos kitu ngada ana di hiji pesantren di hiji mahad misalkan teh loba eta tata krama ieu maneh teh kanu jadi guru teh kudu kieu ieu maneh teh kudu lamun jeung babaturan teh kudu kieu kitu eta teh sabehna jeung keluarga guru kudu kumaha misalkan guruna aya leuwih ti hiji dina hiji pasantren teh aya 3 atau 4 kudu kumaha apakah urang kudu bedanya ulah atuh da opatanna lagi guru maneh eta teh gitu dibeda-beda ku urang pada urang sering ngajina jeung nu A misalkan teh atau jeung nu B jeung nu C mah jarang sok dibeda-beda ku urang teu meunang eta teh teu meunang ngabeda beda gitu model di pasantren ararageung pan seueur guruna teh lain hiji misalkan isuk-isuk mah ku guru ieu ke beurang mah ka guru ieu
sore mah ka guru nu ieu peuting mah ka guru nu ieu gitu. Tapi di pasantren aya 3 abah kaan anji gitu kan dina ngaji teh pan beureuh isu-isu ka abah kana teh gitu beurang sorogan ka anji ke peuting kalimahan ka kaan gitu teh gimana setelah tuh tah carana teh kitu ulah sok dibeda-beda ka guru mah lamun sanajan dina hiji pasantren loba guruna eta mah saeutik komo batur mah dijawampan aya nu 10 guruna teh saanak minantu kabeh milu gitu ngabangun kana hiji pasantren mun rek izin balik teh ka kabehan ti guru nu paling sepuh ka putrana ka saha diudah tapi kitu bae ka abah kakaan anji ka abah kakaan anji lah rek balik rek datang gitu di sarua ka abah kakaan rek anji tong balik lah ini rek ka pasar we gitu rek ka pasar gitu peda dititah ku kaan misalkan nurunkeun mobil aya abah izin turun heula bah widi bade ka pasar di piluaran ku kaan gitu bahu bima dominallahu walahu jeung ayeuna nu salajengna nyaeta nu bakal dipikaresep cenah gitu Kanjeng Rasul dibentuk ku iblis teh nyaeta ngabenerkeun kana pangeranana cenah gitu bima dominallah kalawan nyimpen Allah cenah gitu maksud nyimpen Allah teh jadi nancepkeun rasa cinta ka Allah minar rizki yan Allah teh nu ngarizkian qala fi rauhil bayan cenah kitu bahkan dina kitab rauhil bayan ittifaqul ulama parantos ittifaq para ulama ala arba'in tila taqbalu tagyiru kana 4 perkara anu moal bakal robah cenah kitu naon unggul nopat teh kahiji umur moal bakal robah baheula urang teh misalkeun teh keur dina umur 4 bulan kandungan geus dibejakeun ada teh umur hati dengan nepikeun umur 18 tahun misalkeun bah setahun deui benernya nya misalkeun gitu umur teh 18 tahun cenah-cenah geus eta moal bisa leuwih cenah moal bisa jadi 20 moal bisa jadi 2 hiji tapi cenah pan aya bahasa naon ngaranna teh anu manjangkeun umur teh sodako teh manjangkeun umur cenah gitu apakah umur urang ditambahan ku sodako terus keterangan sodako manjangkeun umur kumaha eta kumaha jadi napas umur napas sodako jadi saya gaya kawin panjang umur nyapan keterangan gitunya sangsing saja mana cenah kitu nu sodako bisa manjangkeun umur anu bager manjangkeun umur cenah kitu enak kieu we logikaan lamun urang jadi jelema nu koret hirup ge moal tentrem meureun lain koret atuh henteu bager ka batur hirup ge moal tentrem meureun urang teh goreng we ka batur tentrem moal hirup asa rek paeh isuk asa rek paeh isuk gitu tah ari menyebut panjang umur teh jadi urang teh ngarasa tenang gitu tenang jeung alus kenna teh dina umur waktu nu eta nyeun kasayan da euy ari hade jeung papada mah gitu urang teh ngarasa tenang lain tong boroning kitu ada jeung babaturan urang boga kagorengan teh tenang eta gitu asa rek kumaha gitu komodi geus ngalakukeun hiji hal anu batak manehna nyeun kesel ka urang gitu asa sieun dibunuh asa sieun dibunuh gitu eta nyebabkeun katenangan sebab katenangan mah hese di tanganna eta sanajan loba duit ge belum tentu hirup bakal tenang ari katenangan mah ka hiji teh boga musuh hiji musuh loba teuing 1000 babaturan saeutik teuing tuh dan hiji musuh di hiji tempat asa kabehan teh musuh boga 1000 babaturan di hiji tempat asa saeutik eta teh gitu asa saeutik 1000 babaturan teh tapi hiji musuh di hiji tempat asa kabehan teh musuh jadi teu betah we dia hiji musuh di hiji tempat warizku jeung nu kaduana teh rizki semua bisa dirobah nada salira hirup di alam dunia teh bakal meakeun beas teh misalkeun teh 700 ton misalkeun teh geus dihitung eta nan geus dihitung dina sapoena meakeun samiji kom misalkeun geus dihitung eta nan geus dihitung oh itu lapar wae nada teh nah lapar wae sabab cenah gitu menahan sakit teh butuh tenaga aja nada teh teh geus dihitung nah misalkeun ada teh duit bakal beakna sakieu terus naon deui beas beakna
sakit geus aya hitunganna moal matak leuwih dirinya rezeki. Wal ajalu jeung nu katiluna ajal maot nada teh geus ditangtukeun kayak nada maot teh jam sakieu menit sakieu misalkan teh umur sakieu detik sakieu misalkan tanggal 18 Desember nada teh maot teh nya jam 8 pas misalkan teh berang ditinat sok geura wasiat kadang deui batin aja misalkan gitu. Wasadatu wasyaqwatu jeung nu kaopatan nyata susah jeung bungahna geus ditangtukeun. Tamana da teh poe Senin mah bakal susah cenah kitu. Sabab ge poe Salasana rek dibere kabungan. Kitu biasana balance. Jadi seimbang. Dibere susah heula terus ke dibere kabungan. Lamun ayeuna susah terus, nah aing teh dibere kabunga-bunga. Ieu geus 2 tahun bahkan geus 5 tahun leuwih dibere susah berarti ge bakal lamun urang teu ngarasula kana dibere susah ku Allah berarti anjeun teh kan bakal dibere ku Allah kabungan nu moal aya saefna kitu na pikeun ka maot bahkan geus maot ge bakal dibere bunga keneh ku dibere surga. Nya mah terserah nada hayang susah bunga atau hayang susah kena bunga hayang nu mana eta mah terserah. Gitu. Pilih eta mah. Lamun hayang susah bunga nya geura menta ka Allah. Ya Allah bae sapoe susah, sapoe bunga, sapoe susah, sapoe bunga. Heuh bating ke di akhirat sapoe di neraka, sapoe di surga. Atau hayang kitu nan susah heula gitu. Tapi dina kayaan sabar ada tangke dibere bunga nu moal aya beak, tinggal dipilih eta mah. Tinggal dipilih. Tapi di jelema biasana lamun geus dibere susah ngarasula kena dibere bunga. Beda jeung anu dibere susah sabar gitu. Terus susah teh bakal mayang eta. Gitu sabab naon? Oh berarti terus naik ke ku aing tadi tambahan deui cenah kitu. Kasusahna teh, wih sabar keneh sieu mah dibere deui kitu kan. Coba bayana kieu. Nada keur dibere susah ngarasula we sok sakali. Ya Allah. Nah salira teh geus teh nya ka kami. Isuk teh gretek keur dibere kabungan. Sia macan can bisa sabar berarti dibere cobaan. Aing teh berarti moal naik kelas maneh teh cenah kitu. Sok wae geura ayeuna lamun hayang bungah nu panjang gitu. Di mana dibere ka susah sabar. Isuk nanti leuwih susah disabarkeun. Leuwih susah sabar keneh terus. Tapi da Allah mah moal mere hiji cobaan anu leuwih tina kapasitas manehna moal nada ayeuna dibere cobaan anu teu bakal moal kuat nada gitu. Ari kuat keneh mah nya terus wae gitu. Tah nah cenah kitu ku aing dibere susah. Sinar teh ya Allah abi mah nampi tah ku aing mere deui. Kitu teh cenah. Lain salah emang kudu kitu atuh. Berarti urang menang ganjaran sabar we di dinya. Sabab sabar mah paling geus cenah. Sabar paling geus eta. Sabar mah batasna. Sampaikeun ka irah-irah ge urang kudu sabar. Boh dina nungguan boh dina neangan rezeki nu halal gitu. Boh dina sagala rupa kudu sabar. Sabar mah sabab narikan anu ti luar ka jero eta sabar. Lamun mempertahankeun nu ti jero supaya teu kaluar eta syukur. Lamun ngaluarkeun nu ti jero kaluar berarti ikhlas. Nu ti luar ka jero ku sabar, nu ti jero hayang cicing di jero ku syukur, anu ti jero rek dikaluarkeun ku ikhlas. Kitu eta tilu eta teh bener tah. Luar ka jero hayang cicing di jero lila nu rek dikaluarkeun gitu. Berarti sabar, syukur, ikhlas. Denanya lumayan teh Instagram eta. Dede tukang editornya. Wal musinu ilal mustaratil aram. Jadi cenah kitu. Jeung nu kasalajengna nyaeta nyaikeun atawa ngajaga lah, ngaraksa pirang-pirang janda, da kurang diraksa ya. Ditutupan kurang teh ditaikeun derajat janda. Ieu di Indonesia mah janda biasa-biasa bahkan hargana mahalnya. Di Indonesia ieu di negara lain tingali janda teh dibedakeun euy. Model misalkan teh punten nya nyebut misalkan aya di negara mana sieu mah janda, bajuna teh kudu beda ti nu lain janda. Misalkan teh bajuna teh kudu anu we teu meunang make baju lain. Gitu. Di negara lain mah kos kitu eta. Gitu. Di Indonesia mah ngeunah keneh. Janda teh gitu kadang mah beunghar, matak diudag-udag geusina da eta janda beunghar. Udah gue kunada gitu. Tah urang teh ngangkat derajat janda teh alus. Baturan itba karos. Anjeun ros panikah ka janda. Kasaha? Siti
Siti Khadijah nah gitu eta taegeus ngan Siti Khadijah pan janda kaya gitu ngan saya hartana dianggap perjuangan nyebarkan Islam kanjeng Rasul nah udah apa tuh nat sejarah teh nat ayeuna Nabi Ismail apa nat Nabi Ismail saha bojona hah no apal saha Nabi Ismail saha bojona Siti Nabi Ismail Pak RT saha bojona Bu RT lamun Nabi Ismail istilah Bumail sama simpel nada ya sama cenah aing nyawa sejarah gitu Nabi Ismail bojona Bumail cenah gitu sabab naon Pak RT ge bojona Bu RT cenah sia teh nyawa sejarah gitu nyawa teh nah riwayat mah kudu nyawanya ulah riwayat itu paruguh nyawa teh kudu urang riwayat Islam teh kudu padanya penting bagi orang sebab kayaknya di akhir zaman itu bakal aya opat ulama anu sangat dikenal ku masyarakat orang alim gitu nya anu sangat dikenal ku seluruh dunia dipitnah gitu kan cek keterangan eta opat alim anu bakal dipitnah ke akhir zaman sebenarnya geus terbukti can teuing atuh nya nu mana opatna ngan dirahasiakeun mun pada kan jelema teh geus berkisrah geus naon geus aya kilah-kilah gitu oh si anu gitu tah geus aya teh jelema teh pas kitu ngan intina mah ge akhir zaman teh bakal kitu lamun urang geus nyampe kana titik nu eta berarti urang geus cicing di akhir zaman kudu loba tobat nah hirup teh geuning loba teuing mah sia baikeun kurangna agak janda dan atuh Kola cenah kitu inna sa'yu alal armali wal masakini kal mujidi sabab hiji jalma cenah kitu anu sok leulempangan anu daek bergaul lah kitu jeung jalma miskin atawa ngangkat derajat para janda cenah kitu kal mujahidi eta teh seperti jalma nu keur jihad fisabilillah awil qaimi cenah kitu atawa keur qiyamul lail also imin nahari atawa keur puasa dina berang di waktu berang rawahu Imam Ahmad paratos ngariwayatkeun al Imam Ahmad sa Imam Ahmad wal Bukhari sareng Imam Bukhari wa Muslim sareng Imam Muslim wal musta'iddu lil mauti sareng anu katerakhir anu ka-20 anu bakal dibenci ku setan ku iblis di perkara ku Rasul teh nyaeta al musta'iddu lil mauti cenah kitu bungah cenah kitu ngabungah ke lil mauti pikeun maot bi ityanil a'mali sholih kalawan nekanan pirang-pirang amal soleh hayang maot bungah ku jalan maneh teh ngalakukeun amal soleh gitu kari teh dan di mana anu maot bungah cing gitu anu para ulama ditungguan eta maot teh sabab teu kuat hayang pamijeng jeung kakasihna gitu anjing Rasul hayang gara tepang sareng Allah penciptana urang mah sieun wae da urang loba dosa sieun ka neraka da ulama mah teh kitu hayang buru-buru mantak dibere gering oge tara menta cager ditarima irah wae kita damang teh naon cenah kitu sabab kanikmatan kageringan teh kitu ibadah lamun nu gering pan ibadah teh mah dilipat gandakeun kitu masakona beda deui pan nu gering mah urang mah mangpang mumpung kita batuk saeutik moal salat sebab naon gering kewe lamun cager dikodo cenah gitu si batuk saeutik waktu bikin ka kitu misalkan teh pilek saeutik moal Jumatan udur cenah gitu sabab ku hujan oge cenah gitu meunang teh Jumatan saya keur pilek misalkan teh teu nepikeun ka teh Jumatan para ulama mereka hujan kumaha oge anggar we ibadah mah teu pernah rek keur gering kumaha oge anggar we ibadah sabab hiji kanikmatan di mana dibere gering dihapus dosa pan di mana hiji jalma gering terus dina gering teh ngarasula berarti mah nanti keur dihapus dosa ikhlas wal maqalatu tasi'ata wal 'isruna wallahu a'lam bissawab.